gawe kemana? Kita balik, kita balapan mobil. Ya. Duh. Ah, beres gawe teh. Alhamdulillah. Cuma ada mobil beres. Mobil harus dimanian, isi 8 kecil. Oh, syukur. Yuk. Yuk. Tapi anu mobil itu Iman wijini beres. Udah si KBG isi repair pulang ke. Isi beres sampai Beres kabeh. apa beres? Beres. Beres. Ici katanya naon ieu? Ya eta sih. Kosong lari pak mane cici. Orang kaya itu orang kaya cici. Naon deui isukan gawe isukan. Wis soalnya tinggal beberes sapu pulang eta na uruan. Anu bulan untuk kira hiji. Oh, iya. Nah, harus eta kahayang cici teh kitu mana teh gawe teh. Buat kita kurang kumaha. Kalau kumaha naon ieu teh? Arek naon deui? Hayang burung mana teh? Ya aku cerita orang masak lek oke teh dulu kan aku. DEG biuk itu saya urus sekarang pisan biuk. Kok kadang-kadang kan satu botol. Beli kabinet nih. Wah, tuh. Cici. Kaki tuh, cici. Kabinet. Ya, cici kan. Isukan. Tekan karpet. Ya Allah, ya Allah, cici membejaan ini. Kaki tuh orang kesan. Ada dang. Kaki tuh buka aku. Isukan pas pagi deui anu pilaan, tadi beresan. Mau tadi teh buruan. Beresan. Isukan anu murid atuh ceuk. Hayang dieu tuh. Ya hayang atuh isukan. Isukan sekalian. Atuh ayeuna we teh pulang poe balik atuh. Lalu pak mana? Untuk dari mana coba? Eta naon maksud? Ieu naon maksud? Surat. Beli hese. Itu sudah pagawean. Oh ya. Bukan gawe.